Aceh, Aceh, Aceh. Kang cepot ka dia Kang cepot sakadeng. Aceh, Aceh. Kang cepot ka dia sakadeng euy. Ka dia geura sakadeng. Aya naon maneh teh gogorowokan euy. Siga nu perlu wae. Aya perlu sakadeng urang ka Kang cepot. Aya naon? Naon ya sia lalaunan nya urang teh keur uprak-oprek kitu teh. Uprak-oprek naon deui lah. Biasa we motor euy ngebul. Sugan we tuh geus diome oprek mah teu ngebul. Wah, ka bengkel atuh bawa atawa di lem biru. Loba atuh euy paranti indit ke balong. Aya naon maneh teh gogorowokan? Ya perlu Kang. Anjir, aya perlu euy. Sugan teh rek minjem duit. Kewe nginjem duit mun butuh heuh. Eta ge mun urang keur boga atuh. Kang si Kumrun aya menang lauk badag. Piraku? Sagede kumaha? Sigana mah aya we meureunan 7 kilo mah. Anjir, gaya euy. Iraha? Eta bieu. Cih, lauk naon? Lauk nila anjir kuat ke badag geus sagede jok we sugan mah. Piraku? Asli eta teh. Asli Kang, manehna ngirimkeun foto ka urang tadi. Badag pisan laukna. Gede laukna mah lauk nila Maneh lain milu. Henteu urang da keur eta lah nyeri huntu. Teu milu urang teh. Tah geuningan bieu manehna teh meunang nu badag euy gaya anjir eta si Kumrun. Nila badag sugan mah bahagia we sigana teh. Kadohong euy teu milu. Atuh maneh beuteung milu. Badag pisan eta teh. Dikirimkeun kana WA ka maneh fotona. Kang ngirimkeun bieu anjir kuat ka badag. Mana cing nempo atuh? Bawa teh HP-na. Kang geus puguh HP-na teh keburu beak baterai tadi tarek bari dibawa. HP-na tarek ditinggalikeun ka Kang Cepot. Da badag laukna teh. Maneh mah tuh. Lain dibawa tuh HP-na. Panan beak baterai dicas badag sekang laukna kuat ka ngajung kiring we eta mah sugan mah sagede toronton we. Ari maneh. Di mana teuing aya lauk sagede toronton. Latarana ge meureunan sieun anjir. Pegat meureun. Tuh lauk mah sagede toronton. Kamana karep wae nyarita teh. Aslina Kang eta badag we lah geus lauk tengke mah milu Kang ka ditu teh ka Bandungan teh si Akang atuh teu milu geuning. Henteu urangna keur ariweuh Tadi narik milu ipek aya keperluan urangna tuh. Eta alus fotona bersih asli eta teh. Teuing da manehna keur dipoto keur ngagaya anjir selfie ditu mah. Nembongkeun lauk Kang. Babejana mah cenah menang nataran gitu. Nembongkeun lauk tadi foto deket bujana ditunda si laukna teh. Bisa ngigirkeun dicekal ku manehna anjir balaganya euy. Waduh beureunan eta mah. Di fotona keur nyekel lauk hungkul. Ari sugan teh keur nataran. Di video teh eta ku si Kumrun ngirim teh videona. Henteu puguh eta we ngirim fotona hungkul. Sangsi atuh eta mah. Lamun manehna keur nataran di foto atawa di video nataran lauk badag eta sagede kumaha eta na fotona laukna? Sigana mah kana 7 kiloan lebih wejana teh 7 kilo gitu Kang. Badag teh laukna teh. Siga bawa kiloan wae ieu mah. Eta mah lain menang nataran. Sapiraku Kang. Cih. Iya mah bersin. Eta mah lain menang nataran sigana mah menang meuli yakin eta mah. Meuli di mana ada si Akang.
pasti atuh menang nataran merenan. Lain menang melihat teteh di tukang ngajaring. Pira aku atuh ngirim foto nanti ke nataran, teu ngirim video deh. Coba mun di video pasti pan orang percaya. Tapi dah di foto nama serius Serius kumaha eta mah tuh ngaranna ge selfie maneh teh. Eta teh menang meuli di nu ngajaring sigana mah. Ditanya teh kumaneh. Di nu ngajaring eta teh sakilona 30.000. Maneh beuteung apa? dah apa orang mah berarti waduh atunya meren si kumron teh. Bisa jadi eta mah. Memanehna penggayana kitu menang lauk gede. Bebe jawe menang nataran padahal manjir menang meuli eta teh di tukang ngajaring 30.000 sakilo. Waduh lah eta teh. Ukur selfie. Anjir anak surang percaya repek teh menang meuli nya. Heeh. Pasti eta mah. Dalamun asli mah pasti kan natarana manehna bakal di video meureun pabenyeng-benyeng jeung lauk bae manehna teh pas di video ka nataran lauk teh Naon Kang? bae manehna kabenyeng ku lauk deui ka bawah. Eta Kang Udan ayana fotona teh. Teu aya teh ka foto eta mah. Sigana nu motona meureunnan. Bisa jadi eta ku bawa ku baladna di foto. Geus eta bawa modus pasti ge. Oh modus nya Kang resugan teh asli menang nataran. Sigana we di fotona teh surang serengeh gitu si kumron teh. Repek menang meuli jenengannya laukna teh. Menang meuli. Geus ayo erek miluan. Miluan aman Kang. Geus tong percaya deh kasih kumrun modus eta mah paling ge menang meuli. Milu we jeung urang. Ka mana Kang? Ngamean motor. Hoream teh ingat geus mandi kieu. Minta bako awak Kang lasetik. Buka bako teh. Puguh urang ge beak sarua can meuli bako teh. Kopi beak, pahpir beak. Boro urang rek minta saja mau mah atau bako saeutik we. Ke meuli heula lah. Urang neangan we galabag. Di mana Kang? Di kebo. Di kebon si kakak yuk. Urang ngala. Hoream teh galabag mah euy. Bako we atuh nu pantas. Ayo. Geus ayo lah urang katen urang ngala we urang ninyo-ninyo kopi atuh maneh teh. Ayo atuh Kang, nya tengah poe kieu seger merenan ci kopi. Mumpung kena cai. Kang ayo atuh. Geus lah tong percaya ka si kumron paling ge menang meuli ya. Geus menang meuli eta mah. Ayo. Ayo Kang. Cih.